Arek kurban ke Idul Adha. Arek ngorangkeun si Gogor, Pak. Kurban anjing. Ah, emang pasien pae sama rumah. Mar, pernah ulang kieu teh tarojo pada di ditu ka dieu. Mana Pak Dedi? Kan tanah lamun sia teh. Tunggu lamun atuh nyus bisi gelo. Kan ceritana si teh jangkar kehead tuh ngerti sia mah. Tarojo pada di teh ka dieu tah. Nyata nanya, keur naon? Kercicing ya Pak. Teu gawe nya. Henteu Pak. Can boga pagawean. Geus dahar encan. Beres Pak, ngeunah naon daharna. Oh, ngesyukur bisa dahar oge. Gawe atuh. Arek digawe. Arek Pak, ngen gawe naon? Aya pagawean di pabrik racun, bagian ngasaan. Pae atuh Pak. Ih, kahet ka pejabat suruh ngedengungkeun pembam. Emang pasien pae sama rumah. Oh, mung digawe. Taya tuh duit 10 juta ewang tah sok. Jelema barurung tegagok na lamun teh. Naon kehe di sia maneh mung duit ti Pak Dedi? Teuing cilopong yang duit 10 juta. Emang teu pada duit dudut mah. Wah, sia bobong ngomong-ngomong teu butuh duit, sia lumayan we jam ngayar hutang ka aing. Heulin arek dibere duit. Atuh heuh kehe. Emang tadi emungnya nyos. Teuing bobong. Nah, lamun dudut oge. Atuh, sia teh ngalamun-ngalamun, we dari kenyataan tapi manaeun. Teu tuh ngomong deui ka Pak Dedi nyus. Heueuh nyos ngomong deui. Arek kurban ke Idul Adha. Arek ngorangkeun si Gogor, Pak. Kurban anjing. Mana we dikorbankeun emung aing mah. Ye, gor si Dudut mah leutik dagingna mah kabagian batur, tulang teleng hungkul si Dudut mah. Geus we maneh Gor, ame kabegaan batur. Ada puncit mah. Kumangke wae dipuncit atawa teu na mah. Maneh mah ieu Pak Dedi diangurkeun kehen. Mana pada di nyus? Pan keur ngalamun kehen. Geus ngalamunna cangkeul. Hangep teuing amar mah dipuncit mana we cilopong. Yang kasih diet mah tuh ngajar ke dudut teh. Teuing sia kehen pamain surungkeun wae. Tulus ku aing dikurbankeun teh sia. Teuing amar mak ning heula mie ka woge. Kana nyatu we sia beuki teh dianielkeun mung babam.